wabarakatuh. Hadirin kena sepuh sadayana, kiwari insyaallah grup Sunda Galuh bedes mintonkeun kaparigelan upacara adat mapag panganten pameget sejadi kawita. Nyanggakeun sapulukaneun wilujeng nyata saya. Lengser cobaan jika kadewa tuh gerak yang anak kaula kamana ieu lengser tinggalkeun unjuk sumakan wanatang nyimponan panyaur paduka nupi maksa aya pikir sanaon agar uang moal bade baha uang moal bade ngijing sila bengkok silemah wasaya kita laksanakan pancen di selirap paduka bujeng hingga ke perut margani kita naga larapati kesamakan wayah ayeuna kudu malaksanakeun pancen di kaulawa tuh anu ngagimbung di belah ditu anu ngaleun ngabandaleun anu ngemat-ngemat nyatang pinang teh eta teh pan anak kaula kejakeun ka aranjeunna wah ditunggu di dia ina pisan unjuk sumakan wah sejamian mancen tugas di salira paduka. Saacan urang nulikeun ieu lalakon saacan urang nulikeun ieu lalampahan arek kumutulung heula ka Gusti Nu Maha Suci ka Allah anu Maha Kawasa sangkan urang sadaya aya dina panangtayungan mantenna nya urang menekung anu Maha Agung urang mujagrata ka Hyang Maha Sukma mengrupa haluan raja urang rajahan heula urang jampean heula ku abdi ka Syekh Gelisnya unsapun kanu Maha Agung anu nyebatkeun payakun mular sakur kersana jeleng ngadeg pangawasana di langit pati kareutip di bumi pati polisi kumalar di alam bayi puji sih Gusti kecapna alhamdulillah alhamdulillah bayi puji sih Gusti kecapna alhamdulillah Raja
kasep geulis incu haki bagia kasepnya ala kaca dewek teh ka dieu teh sorangan jeung sinini aya paribasa di dunia aya dua papasangan aya berang jeung peti itunya aya tukang kenang jeung karpet wayahna ka sinini ka dieu kitu urang ngabagiakeun urang mapageun urang ngahibur ieu urang ya nini ka dieu geuan Agung aki meni capek kieu Gusti Agung meni jiga lari rek teh ngigot teh wayahna nini yeuh dengekeun urang mah kap naon eta teh di luhur sugan teh engang lain engang eta mah tuh daun cegrian tah eta lain aduh hiber sugan teh naon yeuh dengekeun ini urang kapato ayeuna pikeun ngabageakeun pikeun ngahibur incu urang tuh tingali anu gagah anu kasep anu geulis anu herang anu mencrang alah aki wayahna si lain kudu ngadoakeun ini piraku teuing atuh piraku teu ngadoakeun ka incu sok ngadoakeun nya hayu atuh urang bari silaturahmi ka ditu nam urang silaturahmi bari ngadoakeun wayahna ngadoa urang malain rek barang pentaka sugar we urang teh aya kita tinggalin ininya alhamdulillah tuh beningannya prung kancah urang hiburan heula dek rek kawu ya sapoda kaparayun kau ka wargi-wargi sadaya urang hiburan heula nya anu bari sok payun
acara selanjutnya. Lukas Prestati terus bikin apa yudhara penting ditahanya saat acan kembang kalungan pasihkan penting nak terus cepeng agalikan wae kulonya ieu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah penting kita pantas orang tampik wasih kembang kalungan kembang tawis pangbagea malati tawis kaasih mangga ibu gerak tampi rum arum mangga itu kalau tahan sarung kasih apa cepeng akan sini cepeng akannya cepeng isu damisna Alhamdulillah sok salim telah ke mama terus kasih bapak nah teteh salim kak nah terus kasih bapak sok dikendeng si anak besan boleh nah gitu tong isina nih abi gengsi mangga cari ka kursi gidang galing kancana dikene bisi lepas bisi kabur alhamdulillah upacara adat di lingkung seni Sunda Galuh Parantos di